para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah orang kumpul di dia di Nararaga Haul Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Asdani anu baheula abah kula sok sering ngadongengkeun Kiai Sulaiman, sering ngadongeng-dongeng teh mun keur ngaji atau ngobrol. Masya Allah teka zamanan tapi kula Kiai Sulaiman orang pondok tukang lauk tuh mah. Ayo Kiai Sulaiman di lain sambarangan jelema sering didongeng-dongeng teh kamonesan anak abah baheula pernah ngadongengkeun Abuya Sulaiman ieu pernah ngalawudu kabeneran hese cai jadi cah sumurna eueuh caian wallahu alam sumurna di mana di dieu ieu maksudna di kampungna tah eta teh cai teh ngan ditepak doang ku Abuya Sulaiman mah sumur ditepak plek cai naik kaluhur. Di pondok pernah Haji Pendi wudu aya caian ngadadak saat sabalik aja saya mah Masya Allah meren beda ilmunya. Wah Haji Sulaiman Gusti Allah dongeng abah kula suka dengekeun di dapur Masya Allah. Aya deui dongeng na hiji mangsa Abuya Sulaiman naik sepeda haji kempes sepedana teu neangan nu ngompanya mah langsung bae ditoelan paranti pentilna teh eta kitu got eta kenceng deui aya deui anginna kamari kula jeung nyanahan mobil betus opat kabeh. Biasana mobil batilok betus opatnya hiji paling ge ieu mah opat kabeh geus lah ngaji tah tungguan mobil eta aing mah mobil aya keneh tinggalkeun we ku kula geus bodo teuing geus urusan nyana teh geus. Jadi ayana dina naas we heran Masya Allah ieu mun cara kolot baheula mah disebutna unit teh kotok. Itu kan jelema kudu boga Yuni kembang mah Yuni kembang di jauh di alaan ditenden di luhur meja ngaranna Yuni kembang seungit bagus hari ieu mah Yuni teh kotok teh kotok mah kajen teuing di meja dicempal dibalangkeun ieu modelna. Ya Karim ya Allah loba kaistimewaan almarhum almaghfur lah mah sazaman meureunnyana ejeung uyut kula Ki Khairun eta lan sok didongeng-dongeng kiai baheula mah tilok loba omong tara loba omong kiai baheula mah sebab di jero qalbuna zikir ka Gusti Allah. Masya Allah Karim sararakti lamun baheula Abah Haji Odik zaman Belanda jelema sacilongok datang kabeh ka Cilongok ngan saukur ditita ka kolong meja sagedena kolong meja sakumaha sih tapi dipuatan ku jelema sakampung muat kabeh di kolong meja datang ka kuari moal kaharti ayo ka kolong meja bros ka kolong meja beres kabeh sakampung teh beureunan lameureun aya 500 mah aya asup kabeh ka kolong meja Belanda aya tadi ayo orang sini pada masuk ke sini pada kemana ini atuh apa aja Odik gak tahu coba aja lihat di duluan ku Belanda sumber sakitu ngabringna arareueuh samodel jeung Abuya Sulaiman di dieu kitu sabenerna mah jelema diasup-asupkeun kabeh di buya mah di dieu teh lain ka handapeun lain ka kolong meja ka balik lawang asal aya jelema diudah ku Belanda asupkeun ka balik lawang tah asup kadinya gua semua sagedena balik lawang atuh padinya mah hiduaan tapi eta 20-an 50-an asup kabeh ka dinya eta ilmu bisa karar itu teh heran menang di mana teh ilmu kos karar itu geus aya di Mbah Google coba cokot. Masya Allah eta ilmu ternyata ilmu kos kitu mah lain tina wirid
lain ngahajakeun urang diwirid hayang boga kos kitu lain eta mah asar ibadah anu ku Allah dibere nyanana ge kaget iraha diperlukeun iraha dibutuhkeun Allah mere eta lah anu sok disebut karomah di urang teh loba kiai-kiai berkaromah nu sabenerna mah nu mantak incuna Haji Apip sing ada eta kuari ge beuki jasa kami karamah eta lantaran bapak berkaromah jadi kuari beuki mih karomah kana dahareun malulu itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang tempo geura sejarah nabi-nabi nu baraheura korbanna luar biasa urang tempo para aulia-aulia Allah ngorbankeun dirina luar biasa namun urang nyaritakeun Tuan Syabdul Qadir beuh korban-korbanna luar biasa urang nyaritakeun Abu Hasan As-Sajili ngorbankeun dirina luar biasa datangkan ninggalkeun lembur sagala eta teh ngaranna ngorbankeun segala-galana demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ieu mah geus ulah hese-hese urang mah nyontot teh ieu bae Abuya Sulaiman bin Kiai Haji Asdani tah tuturkeun sepak terjang ibadahna anu khawarikna kaistimewaanana geus pada arapal guru-guru urang ge ngadongeng-dongengkeun tapi ulah nempo etana nempo teh ibadahna adapun karomahna mah deuk dibere kitu kumaha Allah nu penting urang nuturkeun sepak terjang hiji Abuya mah teu leupas ti dalail nomor kadua teu leupas ti zikir nomor katiluna teu leupas tina wudu dawamul wudu nya kulai lamun kudu dibejakeun gering sebenarnya muriang tadi kan ngaji suara ge eueuh keur suara teh muriang asana moal bisa ya ka dieu moal bisa ge betah sare ge setengah jam sekali budang salat terus istirahat ge dihadiahan ye kukula dihadiahan Abuya teh dihadiahan lamun Abuya ieu bener luhur cak kula dina hadiahna cageurkeun ti koro kula tapi dina hate teu ngomong kitu henteu sia masuk aja hayang nyaho bayaran nah hate embongkeun coba ka rumah Abuya langsung kula kieu ngimpi saeutik Masya Allah hudang cagur dan mantak tadi Ka Haji Apip saudara mah Ka Haji gering ieu teh suara eueuh tapi tadi yang ngahadiahan Abuya menta ka Gusti karomah Abuya cagur ieu mah kan kontan kan mantak kita tadi langsung deuk ka ditu teh geus hadir Abuyana lain letik-letik jelema kan berarti nah karena ngomong itu cara ngahadirkan aku mah babari kumaha pencapaian sok sia mah kitu kan ngahadirkan teh kos mah geus aku atuh lain deui aya urusan ala teh kos kitu mah nah cakeut iyalah karomah Abuya nu mantak kula takjubna luar biasa inget teh ka Abah sok kadongeng we di dapur lain jelema leutik Abuya kontan kula langsung cager eta teh ti kamari geuring teh nu sok hese jasa cagerna lamun lain diurut segala macam-macam diistirahatkeun tiba-tiba hudang asar cager iyalah karomah Abuya karasa kukula Gusti nu mantak tadi ge ti awal hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah nu mantak datangna ka dieu aing ngajina onam jeung geus bararisa urang dieu mah aja parhodei kan ngan ieu mah maksudna mah hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu disaksian ku para malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga di akhirat urang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah terutama di dieu jeung Abuya Sulaiman jeung kiai-kiai nu sanesna di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ieu masa kieu bae pengorbanan Abuya masa hirupna luar biasa henteu pernah talangke dina nganjeurkeun agama Allah tinggal ku urang dijiplak masa hidup manehanana komo ku anak incuna mah urang jiplak aki urang uyut urang nu ngaran Abuya Sulaiman geus moal ka mana uyah mah tetes pasti ka handap tiga sakitu di lempeng-lempeng urang nya sekali deh mudah-mudahan urang gabehan aya di bawah bendera Abah Haji Sulaiman belah dituna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitulah
ala kadar nyeeling kana haulna abuya intina patali jeung bulan haji korban lain korban eta bae ternyata korenganan urang kudu bisa korban eueuh hiji jelema nu luhur ulah ningali rasul ulah ningali nabi tetapi tinggali para aulia-aulia Allah guru-guru urang nu mantak laluhur pengorbananana luar biasa mulai ti ayeuna naon nu urang bisa dikorbankeun ulah loba duladel hiji bae ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu boga ilmu korbankeun ilmuna pake negakeun agama Allah nu boga wawasan korbankeun wawasanana pake nganjirkeun agama Allah nu boga harta korbankeun hartana demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan bisa kalalorban sehingga aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala